Oh, meser. Meser Oh, na. palay tarigu sa parapat. Tarigu. Iraha weh. Oh, terus lami sa minggu na. Di Jakarta. Mohon. Oh, musim corona weh. Ya, tarigu. Mohon. Tarigu sa parapat. Ras. Minyakna setengah kilo. Minyak setengah kilo. Merek jujur ya. Ah, naon besok. Ras. Gulana eta kok. Gula aya ieu parapatan deui ya. Ah, eta we. Iya, Ah, tos. tos ya. Sabarahaan kok. Banyak online. Gula 2.500, minyak ya 5.000, terigu 10.000, jadi 17.500. Iya jantan 17.500. Oh, 17.500. Kamu 17.500. Aduh, aja kurang kan 2.000 kok. Iya. Jantan 15.000 deh nya. Mohon, paling enjingnya kok nya. Nya. Seratkeun heula we. Nya kok diserat. Turun kok nya. Nya. Mari kumah majuna, ieu warung-warung leutik di hutangan bae deui. Ieu mah 17.500 dibayar 2.000 deh aduh. Aing dieun. Lumayan semenang daun sampai nama tinggal ngahutang we ke samara nama ka warung lumayan musim masa duit kieu sayuran terbaik lah ayo nama lumayan tinggal ka warung Pada kemana teh? biasa ini daun singkong nanti dikerebek kan harus pakai masako jadi ngutang dulu yuk duluan siap teh kok mana sih kok kok bisa sombong kok Pak Aneh deh, Jot. minyak Wah, ngomong minyak. ini naon Masalahnya hutang di Jot ieu di dia 250.000 can dibayar di Jot. mana coba nemu Tah, kok. Hutang total. iya iya Dengekan. rokok Warung iku di Jot yang 2 bulan. Can dibayaran kumaha? Ki baik kok. Abi kan dibuat can dibayar. Mau kamari ge alasan di dinya. Kamari di dinya ngajual cikur rek dibayar rek hanteu. Atuh masak kopi raku, itu kurang dibayar di masak kabeh. Urang jeung nyayur daun sampe, teu boga minyak, teu boga masako. Itu masak ku urang engke kabeh dibayar. Maksudna kairah dibayarna. Aing keukeuh mah. Ya ku aing Punya dibayar. pes ya. Ih, galak amat. Tahu harusnya kan itu.